Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika bareng geus sakira wareg ngobrol sebuah ngopi ongkoh di kaayaan peuting geus kacida simpena semah-semah teh mimiti nungtutan baralik ka saimah-imahna atuh Aki Surdi oge jeung Ani geus jerat-jerut tarurun ti imahna pasal hasik dianterkeun ku Halimi nyaeta bebenena nya enda ngahaja ngajajabkeun bari mawa obor. Duit kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sadatangna ka imah Andi mah terus we ngagoledag kana tempat sarena geus maranti sisi bilik sajeroni ngagoler teh ceulina mah bari teu petot-petot ngadengekeun bisi aya kajadian anu bieu teh aya buntutna tapi kawasna Ki Jatma sabaturna teh bener-bener kapokeunana eta we nepi kalesna manehna teu inget kabawa ku ngalungkupna bibir panon lebeng teu kadenge naon-naon deui. Isukna isuk-isuk Andi oge masih kena ngalungkut we hareupeun hawu ana rong heap teh nya enda teu sirikna ti babaranting bari hariweus-weus sarta panonna ramisak kakara oge Andi rekpok nanyakeun aya naon-naonna kumanehna kabireung manten Ki Jatma sabaturna ting rong heap masih kena anggang kawasna bae keur ngudag nya enda. Sakilat oge ku Andi geus bisa kajudi kajadian naon nu keur disanghareupan ayeuna ku nya enda ku kituna ngageuwat nya enda ku manehna dikenyang sina asup ka dapur sedeng manehna mah jelang we luncat kaluar gebrug panto dapur ku nya enda dipeuneutkeun ti jero. Buntung sina kaluar nya enda teh si Bopeng ari serog we ka hareupan Andi teh jojol nyentak we bari bebekis kawas nu rek ngarakep. Jelema keur nganjang ge. Andi nemalan bari bangun teu mirosean aker. Kanu keur ting rarenghap ngarasakeun kacape. Ai. Alah nemal sia teh Buntung. Hayo kaluarkeun. Bisi dipapeg da sia ku aing. Si Bopeng timbul nafsuna dumeh kahayangna dipagak. Atuh kaaki ni tahna da manjangna oge kaki kuring jeung kunaon deh mang eot teh jojol ngamek we isuk-isuk teh lain mumuluk sangu mang eot Andi taya riuk-riuk bangun sieun sakitu si Bopeng lelewana pikagigiseun aker
Teu beda we tinu rek neureuy buleud. Kakak miwis eta kunyuk. Jeung lancang pisan sia teh. Make jeung nyebut Mang Eod ka aing teh. Nanaonan ha? Si Bopeng bari nyeureudeg rek nyabok. Ampang leungeun geuning Mang Eod. Ani ngagentak nyingcat miceun panyabok. Namung gitu disebut Mang Eod teh. Engko sarua keneh ari Bopeng jeung Kerod teh. Mang Kerod, Mang Eod. Andi bener-bener lelewana taya pisan kasieun. Pokona mah manehna ngarasa teu ngeunah dumeh disebut si buntung ku si Bopeng. Aduh. Mun babak kadinya babatokna kemet. Nah, aya bebenyit. Urang ajar pisan ha. Ki Jatma bari morongos marentah ka si kemet. Teu diparentah oge, puguh geus aya karepna rek nampiling. Si Bopeng atuh nya kitu keneh. Memang nafsuna geus teu bisa dikadalian deui. Saumur dumelah kakara harita meunang panghina ti budak satepak. Teu anta parah deui hiuk we manehna ngaheumbatkeun dampal leungeunna rek ngagampleng kana pipi Andi. Sedangkeun si kemet oge leungeunna geus ngaheat rek nampiling ti beulah kencana. Tapi kalawan mata kaget kacida, nurek dihanca teh ngadadak sakilat ngaragragkeun awakna dina gerakan heulang nagalaprak. Ceku. Bincurang si kemet diketig ku leungeun buntungna. Sedang leungeun katuhuna kalawan dina waktu anu meh bareng pisan geus bisa ngarawel keuneng suku si Bopeng. Akibatna hebat oge. Si kemet ngagero bari ngajarete teu beda we ti kuda ngabret. Sedangkan si Bopeng ngagoak bari awakna moreat ka tukang anu saterusna gedebug nang karak bengkang. Aduh. Si kemet pupuringisan bari engke-engkean. Suku nu diketigna teh teu bisa ditapakeun lantaran ngadadak merengkel. Si Bopeng humarurung lantaran sirahna ngabeletuk karena batu. Ya bener bebenyit teh kurang ajar. Sugan sia teh hayang diwarah ku aing ha. Ki Jatma gentak luncat bari ngaheatkeun dampal sukuna rek ngajejak badan Andi anu harita geus nangtung deui. Mireungeuh dampal suku Ki Jatma anu keur ngahelang teh. Andi lain ngejat. Manehna ukur ngagilek nyerong sarta teu asa-asa deui ngan beletuk we bincurang Ki Jatma diketig ku leungeun buntungna. Teu beda we saperti si kemet tadi. Woguh we eukeur mah memangna teu sirikna dilatih saneng-nengna leungeun buntungna teh. Katurug-turug deui jeung dilakop ku besi. Ya lumayan karasana ku Ki Jatma teh lain deui nyanyautanana. Eta we sorana ge mani ngabelentrang. Ngabarengan sora ngagoakna Ki Jatma nu aduh-aduhan. Cipanona ngadadak mani ngucur. Da upama teuras ku kakolotan mah. Matak jebleh nya-nya. Teu kuat ku nyerina. Atuh mani nyelekit tembus kana ati. Nalin rek ngawarah Pa Jatma. Atuh bet kakak ngagoak. Engko jiga nu rek ceurik deui. Andi bener-bener ngebrehkeun lelewa nu kaleulewihi. Ngaran-ngaran budak lenger. Mun naon-naon teh estuning mata krehenaker. Teu pisan dipikir kumaha pibalukareunana. Alah, nya bener sia teh kurang ajar naker. Sugan hayang dibeulahkeun tah hulu sia teh. Ki Jatma bakating ku geus ngagogodog amarahna. Lat we manehna poho yen harita teh sasat keur nyang hareupan budak. Manehna teu asa-asa deui sarepet we mesat bedogna. Sedang si Bopeng jeung si kemet nu harita geus ngarasa rerep kanyerina. Bareng mireungeuh Ki Jatma mesat bedog teh. Maranehanana oge narurutan srot-srat ngaralugas bedogna. Jelas maksudna mah rek ngoroyok Andi. Tapi tacan oge der ngadadak kadenge sora Aki Surdi ngagorowok. Ki Jatma sabaturna ngaraliuk. Ari breh teh nu boga sora keur ngabedeg gawe ditepas.
Puguh ti tadi oge geus aya di dinya nyerangkeun. Kijat mah asa kacida teu munasabahna. Ngalawan bolon make kudu ngagunakeun bedog sagala. Na teu era kasurak ku balarea. Adong dora meunang oge kijat mah. Agi Surdi teu ingkah tina tempatna. Atuh da kurang ajar pisan budak teh bah. Kijat mah nembalan rada kurang kireum. Heraeun ku Agi Surdi. Sanajan kitu kijat mah. Kacida Andika teh teu pantesna ari nepi ka kudu ngagunakeun kakerasan mah. Ongkoh deui. Kapan budak teh aya kolotna. Agi Surdi bari nyurut we turun nyamperkeun ka Ani. Jeung naon atuh bakuna kijat mah. Isuk-isuk geus mumuluk ngaributkeun di tempat batur. Cik atuh kalakuan teh sing aya euih-euihna. Lain nyontohan kana pihadeun kanu leutik teh. Agi Surdi nyarita deui bari mencerong ka kijat mah. Red dikasih Kemet jeung si Bopeng. Anu keur pada-pada ngalagar bedogna. Maaf we bah. Da bieuna ge lain rek maksud ngaributkeun di tempat batur kuring teh. Peda eta we nyeena make lumpat ka imah Abah. Kijat mah nyaritana tetep sareh. Atuh bet teu puguh kijat mah. Isuk-isuk geus ngabeberik anak batur. Cik atuh kijat mah sing aya euih-euihna. Anggur mah rahayat leutik teh tungtun kana jalan pihadeun pibenereun. Lain ieu mah kalaka disuguhan kudu deuleuan anu matak sareukseuk. Agi Surdi terus we ngaweleh ka kijat mah. Atuh sebah. Kuring mah lain perlu ku papatah, ngan perlu ku nyeenda. Ka dieu cenah kaluar. Da mana lumpat ka dieu oge meureun manehna teh butuh ku padang tayungan. Moal kijat mah, moal dibikeun. Atuh ari kitu mah. Sami we. Abah teh bade mila di pasandatan jeung kuring. Kijat mah kawas nu ngancam. Kapaksa we kijat mah. Geus meujeuhna kaula teh ayeuna mah ulah cicingeun teuing. Kalakuan Andika teh lain antepeun. Agi Surdi kalahkan nangtang tembong wawanena. Mata kaget nu nyaksian. Atuh kijat mah barang ngadenge caritaan Agi Surdi kitu teh teu wudu mani molohok. Teu sangka saeutik-eutik acan aki-aki teh aya ketakna. Antukna manehna kalah karutret ka babaturanana. Anu saterusna ieu tilu dedengkot teh ting rarindat baradami ku hiceupna. Antukna pisan mah leos we ari ni ti dinya kalawan teu ngalobakeun diomong. Puguh we kursa lancar mah asa kacida matak teu kahartina. Naha pantar kijat mah si Bopeng katut si Kemet bet make beunang diperuhkeun ku Agi Surdi. Tapi lamun dilenyepan nu leuwih jero heg disasar kaayanana Agi Surdi anu sabenerna. Nya moal mata kaget atawa helok. Naon nu jadi sabab musababna? Pangna kijat mah sabaturna bangun nu kacida sieuneuneuna ku Agi Surdi. Lantaran Agi Surdi teh ngabogaan adi lalaki ngaranna Pamardaka. Nu pikeun urang pananjoan mah geus teu bireuk deui. Manehna hiji jago tacan aya nu ngelehkeun. Nu dina waktu ieu manggonna di desa Tangulun. Tapi sawaktu-waktu sok datang ka panenjoan nempo nu jadi lanceukna nyaeta Agi Surdi. Nya ieu pisan nu jadi sabab pangna kijat mah sabaturna teu wanian gerak ka Agi Surdi. Ngarasa seber ku wawasena Pamardaka. Nu sanajan manehna teh lain kaasup kana kolom jalma barangasan. Tapi adat pangadatanana estuning sagolek pangkek sacangreud pageuh. Tara cueut kanu hideung, tara ponteng kanu koneng. Tegesna tara maliding sanak. Kajeunteng baraya sorangan.
ari nyata-nyata salah mah tetep we disalahkeun. Sabalikna sanajan deungeun-deungeun barang-bangan teu teu walahir. Ari kalakuan bener bager mah sarta sapantesna kudu dibela. Kumanehna mah geus tangtu bakal dibelaan. Waktu Ki Jatma jeung sabaturna geus teu temong deui kurunyung teh. Pasal Hasik bareng jeung Halimi katut sababaraha urang tetanggana nu kaitung pangdekeutna. Maksudna mah rek nyusulan Nyi Enda. Lantaran tadi isu keneh pisan teh Ki Jatma sabaturna geus mumuluk ngadon ngaributkeun anu rek kacai. Hayo we make jeung diudag-udag. Barang ret ka Ki Surdi jeung ka Ani anu keur narangtung diburuan. Teu kira-kira ngarasa regregna. Komo barang mireungeuh Nyi Enda nu harita nolol ti panto dapur. Tetela nu disusul-susul teh geuning salamet teu sakara-kara. Untung sakieu ge Ki Asik. Alus budak teh lumpatna ka dieu. Yap, urang ka jero we heula. Aki Surdi ngageuwat nyarita ka pasal Hasik anu harita geus nepi ka buruan imahna. Bareng jeung nu sejena. Da moal ka mana deui atuh bah. Mung Abah nu sakinten bakal tiasa disaluuhan teh. Tembal pasal Hasik ngareret ka anakna nu masih keneh nempokeun ti lawang dapur. Geus kitu mah cucat sarerea arunggah katepas. Iwal ti Ani nu masih keneh diburuan. Manehna mah anggur koloyong we kahandapeun tangkal muncang heg tetanggahan kaluhur. Bener kitu yuk. Teu dipenta bantuan mah ulah waka ngalakukeun tindakan naon-naon. Andi mawa ngomong ka heulangna anu harita keur cinutun we dina dahan muncang. Minangka jawabanana seot we nyerorot ka handap cre eunteup dina takdak Andi. Andi nyarengeh rada sugema hate. Heg si ruyuk teh dielus-elus buluna bangun nu kacida nyaheunana. Kanca dangu jempling ayeuna mah di panenjoan teh teu kabejakeun deui aya riweuh-riweuh anu dilakukeun ku Ki Jatma katut sabaturna. Nyaan Ki Jatma sieunneunana ku Aki Surdi teh. Tapi kitu sae teh lahiriahna da ari batin-batinna mah tetep ngunek-ngunek ka Nyi Enda teh keukeuh ngagaremet. Atuh ka Ani keukeuh neuteuli hayang mulangkeun ka nyeri. Lantaran masih karasa keneh we bincurangna nurut dipapeg ku leungeun buntungna teu kaop ka garis-garis sok karasa seseuitan lalinu. Tapi ari Ani mah da sidik budak keneh. Memang manehna teh tacan dewasa bener. Ditempokeunana teh riuk-riuk bangun paur. Sumawana make boga rasa curiga atawa timbul naon-naon. Taya pisan kahariwang. Unggal poe oge gawena teh ngan kakeleyengan we ceceleng-cengan ka anggangna. Ngan kadua heulangna. Saleuheung mun keur aya di lembur. Ari ulina ayeuna mah sok ngahajakeun ngadatangan Nyi Enda atawa Halimi. Tiluan apruk-aprukan sarta kukurubutan di kebon ngadon rurujakan di saung. Kukituna ayeuna mah jadi nyobat naker jeung Halimi teh. Nu pikeun Ki Jatma sabaturna mah jadi bener-bener ngarasa wegah mun seug kudu ngaganggu deui Nyi Enda. Lantaran sahanteuna tangtu kudu nyang hareupan Ani incuna Aki Surdi. Anu akhirna pasti jadi bakal bendeng jeung Aki Surdi. Mun seug ngalakonan pasendatan jeung Aki Surdi sarua we jeung ngondang pamardaka anu memang geus kakoncara lain jawara atah-atah. Ulah boro-boro Ki Jatma, si Bopeng atawa si Kemet. Dalah jago nu geus kaitung jadug oge nyaeta Bahrowi. Can puguh wanieun yang hareup ka pamardaka mah. Tapi nyaeta ari Aki Surdi mah sasat lanceukna pituin. Kayanana teh estuning sabalikna. Eueuh we
dangung jago ulat jawara teh. Sanajan ari pangabisana mah teu kosong-kosong teuing. Can pernah manehna kabejakeun ributan jeung batur. Lantaran salilana sok ngelehan maneh. Nurun deui ka anakna nyaeta Mang Amir, badegana Pak Haji Sobana teh. Urang Cipancar mah taya nu nyangka saurang-urang acan yen manehna teh kasebut alona hiji jago nu can pernah aya nu ngelehkeun. Sakali mangsa isu keneh naker, Andi geus ngajanteng di sisi jalan jajahan. Ngadadak tara-tara ti sasari, poe eta mah jalan teh hana teu naker kudu ngaraliwat. Ngabrul ti palebah lembur pasir banteng atawa memang ti dituna mah ti kadungora meureun. Sakur nu ngaraliwat teh nu lengo kudu ngelek hayam jago. Atuh dangdanana oge pikeun Andi mah kacida mata kagetna. Lantaran kabeh oge rata-rata papakaianana sing sarua hideung. Atuh dina cangkengna kudu aya nu nyelap, boh peso balati atawa bedog. Ditilik adeg pangadegna geus matak sember nempokeunana. Baradegul jarangkung badag. Kumisna ngajar digbaplang handapeun irungna anu ngadungkuk. Teu beda ti bangkong nagog. Kodegna rarabok, nengah pipi, panona buringas bangun galak naker. Sukuna jalebrag, sarta leungeun-leungeunna mani babalimbingan. Dina pigeulangna tinggal ringkel, gelang bahar pagede-gede. Dina ramo-ramona rapang ali tamaga, mata pirus barolotot. Kasurung kurasa panasaranana, ongko de sugan manehna ayeuna manggihan daratan tina perkara nuker di paluruh teh. Sanggeus bebeja heula ka Ki Surdi. Lewas Andi ngagidig nuturkeun nuker ngabring. Ciruyuk teu tinggaleun ka kalayangan di luhur. Anjog ka hiji padumukan. Samemehna kampung Batu Gede. Imah-imahna oge culcil aya meureun 5 suhunan mah. Bus jalma-jalma teh marengkol ka jalan satapak. Katuhun jalan rondaan. Nu disorang teh estuning harieum naker. Kenca katuhunana barala sarta parowek. Teu lila behareupeun kebon awi nu ngagigidig. Sora jalma geus mimiti kadenge saheng sarta sorak kongkorongok hayam teu eureun-eureun ting pelewung palambat-lambat. Ari breh teh. Horeng handapeun tangkal awi teh tempat ngadu hayam. Jalma-jalma teh geus ngagimbung ngariung di pakalangan. Hayam-hayam aduan aya puluhna. Sawareh di kurungan. Sawareh deui mah dikalencarkeun bari ditungguan ku masing-masing nu bogana atawa nu ngurusna. Ting puriding, ting garideug. Silih sareng jeung pada baturna. Mun anjing mah keur silih rengan meureun. Tadina mah Andi teh rek milu lalajo. Hayang nyaho kumaha ramena nu ngadu hayam. Ngan orok kaya. Ari ret neuleuh ki jatma sabaturna keur carempego di dinya. Paur sieun kumaha onam. Manehna jadi ngarego rek lalajo teh. Nu antukna mah koloyong bae kahanapeun tangkal awi nu rada bala sarta harieum. Ge manehna diuk nenggangkeun maneh ti nu loba. Tapi ari panon mah teu leupas nempokeun ka pakalangan. Sabut keur kitu, gebrig. Sada nu laleumpang nyampeurkeun ka lebah dinya. Cacan kadeuleu jirimna mah, tapi sora dampal sukuna mah geus miheulaan kadenge. Sakur nu aya di dinya ngaraliuk ka jajalaneun. Anu tacan nyahoeun mah teu burung ngarasa kaget. Ku saliwat oge geus bisa diukur, dipapandekeun. Kumaha tanagana eta jalma anu keur laleumpang. Sarta pisah kumaha teuing gedena. Jirimna can tembong, tapi gebligna geus miheulaan kadenge. Teu lila rong heap nu boga sora teh tembong nyurungkuy di jalan satapak. Jalma tiluan leumpangna pairing-iring. Bareng geus nepi ka tungtung jalan, reg nu pangheulana eureun. Nu duaan maraju ka hareup narangtung dikenca katuhunana. Tiluan ngabaradega bari sari dakep
mencrong kanu keur ngagarulung ngalingkung pakalangan ngaduhayam. Memang ku sabrehan oge geus mata kimir nempokeunana. Pangawakanana tingling girik sataning gajah. Paromana baketut baeud pangaruh panon bolotot sarta bibir karanel kedeplik. Semu-semu jeding bibir luhurna. Red kana dadana tembok ngeboleklak. Memang dihaja. Kancing kampretna dibuka supaya tembong dadana nurubak sarta buluan ngawidwin. Teu beda we ti buruan bala. Red deui kana leungeunna nu bebeng bebalingbingan. Oge rabok pinuh ku bulu. Gelang bahar ngaringkel sagede cau emas. Terus nitenan ka handapna. Dampar sukuna jebrag, napel, tamleg kana taneuh. Rek naon cenah si Barowi make jeung jor-jor ka dieu. Salah saurang nu keur ngalingkung pakalangan ngaharewos ka baturna. Heueuh. Tiala-tiala oge sok ngaributkeun. Tembal baturna sarua deui pada ngaharewas. Nya lah tumpangan-tumpangan si eta mah tapi tara euceug. Ari meunang nya kakak, ari eleh ngawak-wak. Nu sajan mairan. Nah kalah ting karo jewas baraya. Teu senang didatangan ku kaula teh. Teu kudu hariwang baraya, teu kudu. Nu anyar datang teh nu tayalian Bahrowi jeung duaan baturna. Nya kakak bari tetep we merong kanu keur ting rariung. Sanes sungkan disumpingan ka. Nuhun anggur dilayad mah asa regreg. Nu tadi ngaharewas pangheulana nembalan. Patalakuna ngambil ati ngalap hate nyumput nyalindungkeun kaayaan anu sabenerna. Wah, ini atuh kalah tingkar ciwas badami, ha? Bari jeung demit badami teh. Bahrowi ngasongkeun pananya, manehna masih keneh ajeg dina tempatna. Ih, puguh ngarasa kaget kaula teh ka. Rada kasima sayaktosna mah. Weh. Kasima kunaon? Sok teu kaharti Kiromri mah. Kawas nu disampeurkeun meong make kasima sagala. Ih, puguh langkung-langkung ti meong atuh da aka mah hebat lah. Ari manawi teh sanes aka tadi mah numawi ti jojol diangkeun oge. Nyata pangling. Manawi teh sanes pupuhu ti Gajah Ngambung. Kilomri nyaritana pinuh ku pamuji. Bos, baku Kilomri mah. Ari geus uam caim teu puguh teh. Bahrowi nyerengeh sarta meni bekah-bekah we liang irungna. Katayap manehna leumpang nyampeurkeun ka Kilomri. Duaan deui nyaeta Sudinta jeung Ardasim ngabarengan. Lelewana bangun nuju magonaker pubuhan boga andelan. Wah, geus prong ieu teh. Geus menang sabara-abaran. Bahrowi nanya ka Kilomri. Ah, teu acan Kak. Nemege bade. Moal aya ki empung gitu ya teh. Kilomri bari luak liuk bangun aya nu dipikarisi. Alah. Aya situ lolong ka dieu mah. Keun. Kaula bagianana. Moal burung digayem. Brong we ka dinya. Bahrowi marentah bari nempak dada. Andi nu harita keur nyerangkeun ti kaanggangan. Mani molohok hookeun bareng mireungeuh adeg pangadegna Bahrowi. Anu memangna serem pikagilaeun. Mun budak biasa mah geus tangtu bakal ngadeg-deg. Tapi ari manehna mah kalah ka bangun anu resepeunaker. Komo barang mireungeuh bulu nu gomplok dina dada. Manehna make boga rasa kabita sagala. Deh. Garang bener ieu mah. Pantesna pangabisana oge. Ngaleuwihan ti Mamang. Ani ngagarentes di jero hatena.
mapandaikeun Bahrawi jeung Kisah Hudi bapa kukutna. Sabot keur kitu, ana sewot teh si Ruyuk nyampeurkeun jelek gigireun Andi terus macokan kana calanana. Mun seug bisa ngomong mah manehna teh bebeja lantaran apaleun keneh ka Bahrawi. Tapi Andi ongko-ongko we da teu ngarti. Parona tetep mencorong ka hareup. Malah hulu si Ruyuk anu ngahantem macokan teh kumanehna kalah ka dikepeskeun bari pokna teh. Cicing Ruyuk. Ingkang anggur mah ka ditu. Bisi hayam-hayam sarieunun. Atuh galebar si Ruyuk hibar deui. Sedengkeun Andi terus mancok ka hareup nempokeun ka pakalangan. Nu ayeuna geus mimiti prung ngabarkeun hayamna. Ngan teu pati sidik bener lantaran kahalangan ku sirah-sirah nu lalajo. Kanca dangu teuing naon nu jadi alatanana. Da jojodar we di antara nu ngalingkung di pakalangan teh aya nu ribut. Ari horeng teh si Bopeng ngadon galungan jeung Kimanta urang Pasir Banteng. Bukbak silih tonjok, silih seundak, silih bebeutkeun. Hebatna teh tereh geleng ku hayam-hayam anu harita keur diabarkeun di pakalangan. Nepi kanu lalajo teh sebagian gede mah jadi nyang hareup kanu keur galungan. Ai. Nanahaun ceneta bakuna. Mun jeumpal kalinya Rasim, cerita. Bahrawi marentah kadua palatukna. Nu diparentah saeutik oge teu mungpang. Duarana jelung-jeleng laluncatan. Ardasim newak si Bopeng sedengkeun Sudinta newak Kimanta. Lain ngan ukur dipisah. Da ceuk nu marentah oge kudu dicempal. Kimanta jeung si Bopeng teh dibanting-bantingkeun ting gedebut kana hanapeun tangkal awi. Wonggo we. Ngaran-ngaran nuker pada ngumar amarah. Boh si Bopeng, boh Kimanta, nafsuna ayeuna jadi pindah. Sanggeusna harurang deui teh, terus we nyereudeg muru ka Ardasim jeung Sudinta. Ai, sugan sia teh beuneu ku cubung. Si Bopeng bari ngahiuk ngirimkeun panimpugna kana beungeut Ardasim. Elah, boga sia nu buah ka layar. Ardasim ngahuakeun bari ngagentak nakis. Hewuk deui. Peureup manehanana rek ngajojo ke kemplong. Sia nu burung. Teu geuweur teu angin jojon narajang we setan. Naonan si manta sia teh. Si Bopeng ngagilek pikeun nyalametkeun ke kemplongna. Bilang manehna luncat bari nyamberkeun peureuپna kana careham. Ngan bae ngeplos lantaran nu jadi lawanna rikat nyingcat. Nah tuh, sia teh ngadon gegeran setan. Teu pupu gua ari gapruk hayang diabarkeun. Edar we sia ngadon ngaributkeun. Ceuk Ardasim bari nyebrutkeun deui peureuپna. Si Bopeng sakali ieu mah teu nembal. Lantaran peureup nu jadi lawan teh kaburu nyampeuk manten. Maneh ngagentak ngarobah kuda-kudana. Deuk, dua leungeun diadu, sabrut. Peureup si Bopeng anu kenca ngadius dihandap rek dipake notog hulu angen. Ardasim rikat ngagunakeun leun katuhuna pikeun ngababuk pigelang lawan. Tapi peureup katuh si Bopeng anu tadi dipake nakis teh teu eleh kesit. Ayeuna ngahiuk rek mepeg hulu. Ardasim surti kana pibahayaeun. Manehna ngagilek bari nakis ku leungeun katuhuna. Sedeng leungeun kencana geus diancokeun pikeun nyuliwa leungeun kencana nu jadi lawan anu ngarupakeun bahaya rek ngahancah hulu angen. Nuker waktu tadi rek dibabuk ku leungeun katuhuna. Tapi lantaran posisi manehna harita teh aya di bawah angin, kapaksa manehna ngarobah gerakan leungeunna. Nyaeta leungeun katuhuna ditarik deui pikeun nyalametkeun sirahna. Sedeng leungeun kencana nu ayeuna diancokeun pikeun nyalametkeun hulu angeunna. Ngan bae leuir teuing. Memang ari sirahna mah salamet teu tulus dihakan peureup lawan. Tapi hulu angen teu bisa ditarekahan deui. Memeh leungeun kencana bisa digunakeun pikeun nakis. Peureup si Bopeng anu memang buleud kaburu ngageduk manten notog kana hulu angeunna.
anu ngajadikeun Ardasim ngaheunge sarta badana semu ngadayagdag ka tukang. Bari dua leungeunna ngajengkang ka luhur. Nu pikeun si Bopeng mah jadi mangrupakeun hiji kasempatan anu kacidahadena. Teu matak hese deui. Jabroan we. Peureup bulueuna ayeuna mah ngahanca kana gadona Ardasim. Tuk deui, turna ngabeset dada. Cekuk deui, gadona dipindo. Mantukna Ardasim leungit budi ilang daya. Badana ngoleab ka tukang nu saterusna ngabebengkam. Ngerakeun sia Ardasim. Bahrowi luncat maksudna mah rek narajang ka si Bopeng. Tapi Ki Jatma jeung si Kemet teu cicingeun. Nyaho yen si Bopeng rek digunasika ku buta terong. Ngagentak duanana luncatan ngahadang. Patutunggalan seberso teh. Ari ngahurup mah estuni nguntup nguyup naker. Komo deui ieu kapan rek dikarepuk ku tiluan. Ari Sudinta nu harita keur patutunggalan jeung Ki Manta. Rupana bae tingkat pangabisana memang aya di saluhureun nu jadi lawana. Jaba menang tangtungan deui. Menang badag, menang jangkung. Nu antukna Ki Manta terus-terusan kadesek. Jurus-jurusna sahijo oge taya nu bisa asup. Sedangkeun peureup nu jadi lawana ting hariuk lain takis-takiseun. Ngan untung we manehna maher pisan dina ngagunakeun gerakan simet ngejat. Badana crung-creng kaditu ka dieu nyalametkeun diri tina panarajangna Sudinta nu teu beda we ti hujan datangna teh. Antong jung cacing setan tagenan deuleu peureup aing ari nyata masih lalaki. Sudinta bari nyebrutkeun deui pereupna. Nafsuna jadi beuki ngagugudug. Boga rasa dimaenkeun kudu jadi lawana. Elah. Ulah kalaka bacot sia. Empek we deuleu. Ragap awak aing ari bisa mah. Ki Manta na malang bari rikat luncat ka gigir. Alah, sombong sia. Sudinta ngagapruk dina gerakan maung nekuk punuk. Ki Manta teu cileureun ngagentak ngoleab ka gigir. Bari nyamberkeun panimpugna rek ngahanca walikat. Sakali ieu mah Sudinta teu ngajaul lantaran aya maksudna nu memang geus diajam pikeun ngawangun gerak tipu. Waktu peureup musuhna nyuruntul, sakilat naker leungeunna ngalingkup ka handap nutup kelekna. Nu tumrap ka Ki Manta mah ayeun deui ngaranjugna. Sakilat geus kasurti kumaha maksudna nu jadi lawan. Manehna ngagentak narik deui leungeunna. Tapi geus leuir teuing. Bereupna nu geus katalanjuran ngabelesur teh bener we keuna teh mah kana walikatna Sudinta. Tapi oge leungeun manehna jadi kagencet ku leungeunna nu jadi lawan. Bareng jeung eta kalawan sakilat naker Sudinta malik bari ngaheatkeun leungeun kencana. Cedak. Teu salah deui ngahanca punduk lantaran badan Ki Manta harita teh keur semu doyong. Bray. Kelek Sudinta nuker dipake ngadempet leungeun Ki Manta muka. Yuk. Ayeuna jadi mangrupa jurus nu rek ngahanca gado. Puguh kaayaan Ki Manta satengah keur teu walakaya lantaran kagebug punuk. Lantukna gadona teu bisa disalametkeun. Peureup buleud Sudinta ngacekuk keuna kana sasaran. Ki Manta ngalengak. Gadona asa bengo. Disusul deui ku dampal suku jebrag anu ngajenjek kana dadana. Waktu badan Ki Manta keur ngoleab ka tukang ditimpah deui dipepeg sirahna. Nu akhirna Ki Manta geus teu bisa naon-naon. Iwati ngageblag nang karak bengkang bari teu inget di bumi alam. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita
Urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.